Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadia balad ate ofisial di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Kalawan diwuwuh ku Qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa. Diiring ku kadeudeuh kanyah Gusti anu maha suci. Kurang ayeuna dugi kadangat ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita Raja Pati di Puncak Suji. Ayeuna kantun bagian anu ka 35 nanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Kang Asep Gun di Palihan Bandung Majalaya. Kangge Kang Asep Gun ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketik kabingahan. Rehna parantos ngintunkeun naskah sakaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina channel ATE Official. Atuh sumangga kanu teu acan subscribe geura subscribe heula. Ngarah langkung pogot sareng langkung sumangat deui kasih mamangna dina enggoning medar ieu dongeng. Ning hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah itunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun gitu. Seueur lah media sosial anu tiasa diangge nge-share atanapi ngabagikeun link video mamang. Atuh ngarate nyangklong tingkana waktos sumangga. Ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng Raja Pati di Puncak Suji bagian anu ka 35 na. Kumaha salajengna? Sor cikopina. Betot simutna. Paganheula tali kolorna. Bisi morosot, merezel, morozol, uzel-uzelan di tengah jalan. Tumpak dung tes. Punten we jang dupi ujam 2an teh nu ti mana teh ieu teh sanes kuna naon mang mah narosot teh bilih anu nuju ka Buritan di saterahing jalan jang. Cik eta jalma basa wigeuna jeung si Kardon geus dariuk hareupeun sabaraha urang lalaki anu tos ngajalankeun jamaah salat. Kalawan dibarengan ku manggut sabaraha kali pok wigeuna nembalah sateu acana abdi sareng wargi abdi nyuhunkeun pangampunten ieu teh Pak. Mau bilih dongkapna abdi 2an ka ieu masjid kirang tata iti duduga sareng prayoga tebih tina sopan sareng santun. Hatur nuhun we abdi 2an parantos diangken. Abdi sareng wargi abdi laksanakeun tepan lagu bidi hatur nuhun terus diangkat. Ari abdi mah kawit ti lembur paseh Pak ngaja we dongkap ka dieu teh nyaeta ari tujuan mah bade ka lembur bilung. Nah leres kitu ieu nu katelah lembur bilung teh Pak. Lembur bilung mah sanes nami lembur atuh jang. Tapi nami astana, nami makam tuh di paling itu tuh astana bilung geja. Cek eta koloh bari nuduhkeun kalebah kalereunan. Oh gitu. Teras ari lembur ari ieu lembur naon atuh nu katelah napa? Tanya wigeuna deui jadi panasaran. Keur kitu
pok saurang kolot anu make karepus buludruk nyarita, ieu jang memang ari baheula nama eta tempat pamakaman teh mangrupakeun hiji lembur buka telah lembur Bilung, tapi dari ayeuna mah geus taya imah hiji acan di Bilung mah jang geus bea geus jadi astana lembur nauge kitu tah. Reka saha kitu ujang duaan teh pangna jauh-jauh ti lembur Paseh ngajugjuk ka Bilung, da urang dieu mah nyarebutna Bilung lain lembur Bilung, ceuk eta jalma ngajentrekeun. Oh hutan teh kitunya, sumuhun manawi abdi Bilung teh nami lembur Pak. Salaresna mah abdi sareng ieu pun wargi teh henteu bade kasasaha janten ari ieu lembur naon atuh katelana Pak, ceuk wigeunna malikan deui pananya, ieu mah nu katelahna lembur Cisungala jang. Reka satu ujang duaan teh sabenerna ieu teh atawa rek naon meureun ari ceuk ujang tadi henteu rek kasasaha mah rek naon. Kieu mah abdi teh nguping wartos di wewengkon kali dieu sok sering aya rampok anu ngagasak pakaya urang-urang lembur. Nah laras kitu ceuk wigeunna langsung we kana pamaksudana. Oh soal eta leres pisan jang eta teh kalembur emang memang geus ampir aya kana samingguna mindeng kapalingan teh geus loba warga di dieu anu kalengitan bandana alatan digasak ku eta garung, tapi nepi ka waktu ayeuna acan aya nu bisa newak ka si bangsat kurang ajar teh jah. Terus ari maksud ujang duaan rek naon pangna nanyakeun ngeunaan eta garong sagarupa jah. Cek eta jalma jadi penasaran karena maksud dua orang semana eta nya ari namina jalmi jahat anu salami ieu parantos ngarugikeun ka balarea. Kobo bari kanu sok mahala mah parantos sawajarna di perangan mah kedah dilawan supados teu kamarinaan jeung teu marajalela dina enggoning milampah laku jahat nama. Walon wigeunna tandes sajongjongan anu araya di masig kabehna reuteup seukeut ka wigeunna ngarasa kataji ku sikap jeung patekadan wigeunna anu teu neungludeung demi ngabela ka warga anu menang kararepat wayana garong anu salila ieu geus ngarugikeun sakabeh urang ti lembur. Keur kitu pok deui kolot anu make krepus buludru beureum nyarita deui. Alus pisan atuh ari patekadan ujang duaan jika kitu mah jarang jeung langka di zaman kiwari. Aya budak ngoran boga sikap jeung boga wawanen demi ngabela ka papada jeung boga karep ngebasmi tindak laku kajahatan. Nyatana mindak para garong anu sok ngukudan pakaya urang lembur. Sabenerna lain lembur sabenerna lain lembur Bilung tapi lembur emang ayeuna anu keur dirongrong ku para garong deja geus aya kana 2 mingguna aya we warga anu kabangsatan teh. Tapi nya kitu teh ya bangsat-bangsatna teu bisa dianggap enteng lamun parang kapanggih oge percuma moal bisa ngalawan urang lembur deja. Dupi eta bangsat atanapi garong anu sok biasa ngaranjah kaya lembur teh kinten-kinten sabara urang eta teh mah sareng urang mana bangsatna manawi mang terang tanya wigeunna nyobaan nalengteng sisuganan eta kolot nyaun asal usul eta garong anu sok ngagalaksa ka eta lembur. Eta jalma anu kerwak eta jalma anu sok kabangsat teh nyatana jalma anu keur waktu baheula pernah ngabegal sasak kancil tug nepi ka binasa tug nepi ka ngabinasa tukang ojek kurang lembur Paseh teh aja.
aparan ujang oge tadi nyebutkan orang lembur pasenya karena meureun ngadengi ke waktu belasan tahun katukang aya jalma urang dinya anu keur ngojek di paehan layuna dipalidkeun cenah kawalungan pernah teu ngupinjang tah jalma eta nu ayeuna maceu deui teh jang sanggeus kaluar ti jero pangbuyan teh ngadon leuwih mahabu lain insaf kalah ka beki merajalela itu tajang gebeg lenya wikeuna nepi ka ngagebeg jeung ngalanya ngadengi katerangan kitu teh eta kolot geus teu salah deui yakin eta kadua garong anu salila ieu ngagalaksa kasaban pelemburan teh aya lian ti jalma anu salila ieu jadi tujuan manehana jalma nu ngajadikeun manehna luntat ti lembur pikeun nyieun palitungan mangmaleskeun pati nu jadi bapan sakadapan wigeuna jadi ngahulang teu bisa cacarita nanang jero pikirna kebek ku rasa kacece hayang buru-buru bisa adu hareupan jeung jalma anu geus ngapinasa ka bapana keur waktu baheula si Kardon oge sarua manehna surti kana naon rupa nu aya dina jero pikir sobatna keur kitu pok eta kolot nyarita deui dah lain urang jauh eta bangsat anu duaan teh jang urang lembur dinya lembur puncak suji pernahna aya behwetanan lembur Cisungala nya lembur ieu Cisungala teh tetangga Astana Cibilung eta bangsat anu saurang mah ngaranna si Keman anu saurang deui si Jalal ari si Jalal nama lain pituin urang wewengkon ieu jang tapi ti ditu teu wewengkon Garut manehna tapi da geus muluhan taun cicing di dieu salawasna bebarengan dina ngalampahkeun gawe bebanog jeung ngarampungna teh jeung si Keman urang puncak suji jang ari eta si Keman jeung si Jalal caricingna di mana mah di lemburna atanapi di mana cek wigeuna nyeleksek hayang menang keterangan leuwih pasti di eta kolot ari imahna mah memang di puncak suji ngan cek beja da jarang balik ka imahna cenah abur-aburan we pagaweanna teh maklum jelema jahat cicing di mah wae mah meureun pabalik katewa ku pihakan wajib nganda pasti sakali waktu mah aya balikna ka lemburna jang da bogaeun anak pamajikan ngan cenah anak mah geus maot tinggal pamajikan wungkul jang eta teh cek eta jalma leuwih ngajentrekeun deui obrolan teh kasapih ku datangna waktu isya atuh prak we sararea ngalaksanakeun heula salat isya sacara berjamaah sanggeus beres salat isya wigeuna amitan ka eta kolot anu tadi paguneman catur jeung maneh teu poho sabaraha kali nganuhunkeun kana katerangan anu tadi geus didadarkeun ngeunaan bangsat nu taya lian nyatana jalma anu salila ieu keur dipaluruh ku manehna nah rek terus ka mana atuh ujang duaan teh geus peuting kieu ieu teh mending ngendong we di dieu dalalaga di mamang oge jang cek eta kolot basa wigeuna ngasongkeun dampaleungeun bari hamitan atur nuhun pisan tina pangangkeun nama abdi sareng wargi abdi bade teras mulang we ka Pase keun ira-iraha pasti bakal nepangan deui ka dieu mah sauruk mang tadi cenah wengi ayeuna mah moal daratang eta dua bangsa teh nya mudah-mudahan we atuh moal nepi ka datang mang eta teh cek wigeuna bari ngasongkeun dampaleungeunna kanu sejen dituturkeun ku si Kardon nya cek rasaan wungkul mang kitu geja nya cek rasaan mang wungkul kitu geja da sapiraku karek oge peuting kamari apanan eta dua garong ngabado ka lembur ieu teh manya rek noron unggal peuting onaman mah biasana tina sajero saminggu teh sok 2 kali daratangna deui teh jang tapi teuing getang da tetang teu nu kitu walau eta kolot jika nu kurang yakin kana naon anu diomongkeun
Oh nya atuh hari kitu mah abdi bengi ieu moal cios mulang mah pilih eta garong-garong teu darongkap deui teu kuigeunna akhirna ngabolaikeun paniatana anu pamustunganana peuting eta wigeuna jeung si Kardon ngarareb di imah eta kol nu katelahna Mang Sarmita inyana ngarupakeun saurang kokolot lembur Cisungal tapi nepi ka tur subuh nyatana anu di daguanana nyaeta garong anu rek ngaranjah lembur teh teu datang-datang antukna dina peuting anu isukna wigena bener-bener amitan ka Mang Sarmita katut ka sakabeh urang Cisungal bebejana rek langsung ngacorag ka imahna garong nyatana imahna si Keman jeung si Jalal kalawan pinuh ku pangharapan tur ku pangdoa nu araya di imah Mang Sarmita akhirna bral wae wigena jeung si Kardon maringang ninggalkeun lembur Cisungal patekadanana geus buleud rek nyieun balitungan ka si Keman jeung si Jalal dikenuntaskeun sagala cita-cita hirupna salila ieu nyatana rek males mati ka jalma anu geus ngakunasika ngapinasa ka bapana belasan tahun kalaru kocapkeun harita wanci isya dua jirim jalma katempo keur pating curingkang leumpang mapai-mapai gawir walungan laingkahna estu sumangat nakal sapaparat leumpang duanana teu weleh dibaruh jeung ngarobrol oh anu saurang kadenge cumarita ka baturna Keman yeuh dengikeun Keman yakin euy penting ieu urang bakal bebunangan anu mencekil lamun ngabadog deui ka lembur Cisungal euy yakin bakal meunang pangrasa deka asa geus teu alaeun asa moal meunang lamun urang kadinya deui mah apanan cik keneh basa peuting kamari urang tas di lembur eta coba deui teu pupugu asa tegareuna hate kieu dewek mah jika nurek cep eta jalma anu tetela si Jalal jempe teruskeun omonganana si laing mah loba omong tadi keneh teh deuleu make jeung nyebutkeun di lembur Cisungal lah geus eueuh alaeun sagarupa Jalal memangna sakabeh pakaya harta banda urang dinya teh geus ludas BAKB tuh kandang kebo anu bah salwi oge kebona aya kana 5 kebona oge aya kana 5 sikina butuh keneh can kacokot 5 sikit teh sabarahaeun tah lamun dijual mah moal kurang ari 20 jutaan acan pakaya anu di jararo imahna tuh kudu wakal jauh-jauh anu deukeut we heula anu geus sinik jeung aman ngeunaan cek si laing asa tegarana hate eta mah paling geus rasaan laing wungkul Jalal jika mah teu percaya kanu kararitu deuleuh walon si Keman lempeng eueuh pikiran nanaon deui manehna memangna percaya kanu kararitu teh percaya kana naon kitu ari dewek sih teh dewek mah nyaritakeun si hate anu ayeuna karasa ku dewek kitu teh sia teh menggeus anu dijadikeun pikiran ceuk dewek oge anu penting-penting we penting ieu urang ngabadog munding anu tadi ku dewek diomongkeun nyata nu bah salwi meh teu loba mikir deui hayu si Keman nandaskeun tuh aing mah kariweuh mawana atuh ari kudu ngabadog kebo salima-lima mah deuleu Keman mani kawas garong zaman baheula we si lain mah make jeung ngabadog sasatoa sagarupa anu rikip jeung gede duitna we atuh udah kebo 5 sikit teh kumaha mawana sia teh mah lah kumaha dewek we Jalal sia teh
nya lamun aya mah mending sakalian ngabadog duit atau perhiasan pasti lah, tapi apanan barang sarupa kitu mah kudu asak-asak ngagambarna imah nu mana nu sakirana jelema nyimpen emas jeung duit di jero imah. Zaman ayeuna mah jarang jelema nyimpen duit di imah, paling ditarabung di bank atau di koperasi dulu. Ini munding masih di kandang ajugruk teh. Nya ente duit oge emas atuh. Piraku onaman perhiasan mah ditetundun di bank sagala. Ada lain bank emok onaman mah dulu. Gandeng sia kalau ngacapruk ka menekanap. Geus we kumaha dewek aya mah dulu. Cek si Keman mungkas omonganna jeb atuh. Si Jalal jempek teh nyarita deui. Harita maranehna geus anjog ka jalan leutik anu berasna kalembur nu rek ditujuna. Tapi barang maranehna keur jarongjon laleumpah. Kadenge ti tukang ngeunana aya nu nyentak tariknakeun. Hei, bangsat-bangsat kelas cacing jauh. Rek kamarana sare laing duaan teh, rek mana? Atuh gebeg. Si Keman jeung si Jalal pohara ngagerebeg naruase. Dua anak kontan marali katuka. Nalika mali katuka, bre dihareupeun anak kaciri aya dua jirim anu keur ngabaradeg. Panonna marencerong kamaranna duaan. Kurang ajar. Wanian sia nyacape kitu ka aing. Saha sia duana? Hayang buru-buru modar sia teh. Sosoro kojor mangluk. Teu nyaho meureun sia sahari aing sabenerna deuleu. Cek si Keman. Kituna teh bari nyeureudeg ngadeuketan. Matakna nya oge aing teu nyaho deuleu. Sok bejakeun ayeuna saha sia duaan teh meh puguh aing nyalabarkeunana deuleu. Si Kardon anu harita nembalan. Goblok kasar ngabacot teh sia kudu. Yeuh, bisi sari lain can apal. Ieu dewek nu katelah si Jalal, jago anu moal aya tandingna ti wewengkon Garut. Ieu batur dewek anu katelah Keman Sulaiman. Asli urang dieu. Sok rek kumaha ayeuna karep si lain duan. Cuk si Jalal bari nepak dadana angkuh tur sombong naker ngomong nanti strong kuwi kena maju ka haru dibarengan ku soranana anu ngageleter perbawa hatena anu ngapepela ku amarah sarta kajeju kok kuwi kena cumarita. Jadi sia duaan teh anu katelah Jalal jeung Keman berarti sia duaan teh hartina anu salila ieu ku aing diteteangan aing ngandonkeun nyawa pikeun bisa ngapedol nyawa saria. Yeuh aing anu ngaraduikeun anakna jelema anu belasan tahun katukang geus ditandasa ku sia duaan. Moal aya nu rek bela pati lintang ti aing jadi anakna nangarti. Ngadengi omongan kitu ti wigeunna sakedapan si Keman jeung si Jalal silih rere. Tapi antuk napok si Keman nyarita ka wigeunna. Saha jelemana anu diponaran ku aing keur waktu baheula. Maksud si laing teh kunyuk. Sok caritakeun ka dewek saha anu diponaran ku aing geuleuh. Montong api-api teh ingat sia. Baheula sia duaan kungsi ngabegal bapak aing. Api-api numpak ojek. Saterusna ku sia duaan bapak aing ditandasa. Layona digujubarkeun ka walungan di pelebah sasa kancil. Tah aing pisan anakna anu bakal males pati ka sia duaan. Hutang uyah bayar uyah, hutang pati bayar pati, hutang nyawa bayar nyawa. Sok gerak keterukeun sakabeh pangabecu sia samemeh aing nganterkeun nyawa sia ka neraka jahanam sia kudu. Wigeuna bener-bener geus teu bisa ngawasa deui amarahna. Ambekanana reng ngaplanjuk perbawa nafsuna nu geus teu bisa katahan.
Baru gitunya. Jadi si lain teh anak manusia anu baheula ku dewek di podaran disasakan jil teh ya. Gara-gara kejadian eta aing jeung ieu babaturan dewek jadi nyirekam di pangbuyan lebih ka belasan tahun dulu. Si ayeuna rek malas pati kain gableg pangabajus naon sia kunyuk. So ku dewek moal dipangejatkeun. Senggung pisan sia goblok maju sia wani mah. Ngadengi omongan si Keman seperti itu. Nusa olah-olah dengan rasa kaduhung sama sekali karena kalakuanana. Ngadengi omongan si Keman seperti itu. Nusa olah-olah dengan rasa kaduhung sama sekali karena kalakuanana. Wigena geus teu kaampeuh deui. Corelat jeleng. Kalawan sacorelat awakna nyampeug ka hareup. Pereupna nu geus dieusi ku ajian jeung tanaga jerona secepat kilat ngapelesat ngahancak kana beungeut si Keman. Setan sia bangsat. Diremukeun hurus sia teh ku aing sia. Ya cebrot cebek wadah. Si Keman nepi ka ngacungkal jumpali. Awakna ngoleang ka tukang bari ngakulewok tarikna kedebut. Awak si Keman ngakedebut di ban lemah. Tapi si Keman oge lain jago atah-atah. Teu kungsi memenitan manehna ngagurinjal hudang deui. Terus mancuhkeun deui kuda-kudana. Tapi anggar katempo bari sumengir nahan kanyeri dina beungeutna. Tapak katibanan tenggelan wigena. Kurang ajar. Setan sia ngabungoan kai. Jalal, podaran ieu mangkuk euy. Cacak guluan euy. Cek si Keman ngagorowok ka si Jalal anu masih ngacantang tu pangeunana. Sret. Si Keman mesot bedog. Jeleng. Si Jalal ngagajreng ka hareupeun wigena. Mireungeuk kitu si Kardon kentak miheulaan ngahalangan bari nyerta ka si Jalal. Montong licik sia bangsat bodog. Kabacus teh koroyokan goblok. Aing pilawanan sia mah deuleu. Sok kaluarkeun bedog deh. Sakumaha pangabacus bangsat goreng atut jiga sia teh hayang nyaho maju sia. Goblok. Gede sungut sia beunceuk. Ye atuh ari sia geus bosan hirup badeuleu. Seret wut. Barang jeung nyarita kitu, si Jalal sakilat nyodokeun pereupna ngarah kana gado si Kardon. Tapi orok aya, si Kardon oge lain lawan anu bisa kacelek ku sakitu wae. Kentak manehna ngalegotkeun badana ka gigi. Los. Tenggelan si Jalal ukur bisa ngahakan angin. Mireungeuh tenggeulana teu keuna kana sasaran. Si Jalal gentak narik mulang deui leungeunna. Saterusna pereupna nyeleber nyemprung rek ngahancak ke kemplongan lawan. Si Kardon oge teu boga niat ukur nyingkan wungkul panrajang lawan. Nalika pereup si Jalal keur nyeleber, manehna mapak ku pereupna. Kajadianana geus teu bisa dipondah deui. Dua kekuatan ngaliwatan pereupna masing-masing bantrok ke setengah jalan. Kedukis, wala. Si Jalal kontan ngagero bari ngacerig jeung sobar lengkah ka tukang. Katempo beungeutna muringis. Leungeun kencana nyekelan kana pigulangan leungeun katuhuna anu karasa asa komper. Ayo, kaluarkeun bedogna cek dewek oge deuleu. Kagoklah ngalawan bangsat kelas cacing cau jiga sia mah. Ari kudu ngadu peureup jeung sia mah kagok. Meh nambahan kawani keur siana kaluarkeun bedog. Cek si Kardon mapanas si Jalal. Setan alas cumago sia kunyuk. Dikira teh saha ari sia. Karek gablek pangabejus sakitu patut wae geus songong. Yeuh atuh ari hayang-hayang teuing mah akan bedog aing deuleu. Ya, 100 sakilat
bedog dina cekelan leungeun si Jalal nyawa-nyawa geus nyamprung rek migas beung si Kardon. Curelak jeung hubut lap si Kardon rikat ngalapkeun sirahna. Barang jeung kitu leungeun katuhu si Kardon mata tenggelan kepangna ngajeblod pisan kana pigelangan leungeun si Jalal anu keur nyekal bedog. Geus walaw. Tapi nalika si Jalal ngagorowok, nah atuh ari ujug-ujug uluh waktosna kabujeng seep wadia balat ATE ofisial keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun heula we dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto baris dilajengkeun deui. Atuh kukitu kukieuna mamang sajamit mungkur amit mundur dipayunan para wargi sadaya. Ayo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.